Assalamualaikum Ibu hapunten ngawagel waktosna tepangkeun abdi ti SMA Budi Luhur bade masihan parantos perkawis basa Sunda sareng sakola upami bae dipilmkeun teu sawios Ibu. Nuhun teu sawios Ujang. Nomor 1, upami sapopoe di bumi nganggo basa naon? Nu kahiji basa Sunda, nu kadua basa Indonesia, nu katilu basa campur basa Sunda Indonesia. Campur. Nu kadua kunaon basa Sunda atos jarang diangge sapopoe di bumi. Nu kahiji gengsi, nu kadua jarang diajarkeun, nu katilu tos teu zaman. Jarang diajarkeun. Saur Bapak Ibu kumaha cara pikeun basa Sunda terus dipapake tina basa urang sapopoe. Nu kahiji diajarkeun ku kolotna, nu kadua diajarkeun di sakola, nu katilu kudu dicontohan ku pamimpin daerah. Anu kahiji Nu kaope resep make basa Sunda, kadang pake basa Sunda tapi basa kasar. Nu kahiji teu diajarkeun ku sepuhna, nu kadua leuwih gaul, nu katilu teu diajarkeun di sakola. leuwih gaul. Nu kalima kumaha upaya urang sangkan tetep dipake sareng ngangge basa lemes. Nu kahiji diajarkeun ku sepuhna, nu kadua diajarkeun di sakola, nu katilu diajarkeun ku Tilu dicontohan ku sepuhna sareng guruna. Nu kagenep saur Bapak atau Ibu sakola anu kumaha peryogikeun di zaman ayeuna. Nu kahiji sakola nu kajangkau biayana tapi programna alus. Nu kadua sakola mahal jeung programna alus. Nu katilu sakola gratis tapi programna alus. Sakola nu kajangkau biayana tapi programna alus. Katujuh sakola nu programna alus di sapertos kumaha. Nu kahiji programna aya pambiasaan ibadah hungkul. Nu kadua programna ukur nambah ilmu hungkul. Nu katilu programna selain pembiasaan ibadah jeung neangan ilmu ditambah keterampilanna. Nu kaopat programna aya pambiasaan ibadah neangan ilmu keterampilan ditambah ngamumule basa Sunda. Program aya pambiasaan ibadah neangan ilmu keterampilan ditambah ngamumule bahasa Sunda. Hatur nuhun kana parantosana, mugia urang sadaya aya dina panangannya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.